Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bungsu Bandung Channel. Ayeuna urang sasarengan sareng mamah. Ayeuna dinten ieu teh mamah Bungsu Bandung teh bade jaroh ka Marongge, nya. Urang ngiring ka ditu. Urang kumaha di dituna lokasina situasina di Marongge itu. Nah, muhun mangga urang ka mamah nuju dangos siap-siap bade berangkat. Assalamualaikum pemirsa anu mulia. Wargi Mama Bungsu di mana bae nya. Alhamdulillah siang ieu Mama Bungsu bade jaroh ka Marongge. Sanu bade ngiring ucu hayu. Ih, hadadah ucu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ya Allah, nyuwun jadi selamatkeun di perjalanan Gusti. Dugi ke tempat tujuan, dugi ke bumi abdi deui asal ya Allah. Amin ya Allah. Hai ucu, alhamdulillah Mama Bungsu parantos dugi ka Jati Gede ieu. Pembuangan air Jati Gede. Jati Gede nu pelih ditu Pak. Tuh tinggal Pak, tuh tinggal itu jalan atau saya ayeuna mah ucu kami bade ka Jati Gede. Jalanna parantos saya. Ayo pemirsa, Ayo urang dadah manja. ucu. Lihat ucu. Nah, pemirsa sakedik deui ieu bade dugi tuh. Bade dugi alokasi makam. Ieu teh makam saha mah namina teh? Bu Naibah karena idah Naidah. Naidah. menggabung. Terus nanya, ieu sakedik deui dugi. Sakedik deui dugi ka lokasi makam. Terus lah kayak disambung deui kayak di makam. Urang ngiring tawasulan di makam. Mangga. Capek ka Ustaz teh dugi ka dieu. Rek pranjuk nya mah. Mau napas dulu. Ayeuna tos dugi lokasi panginten ayeuna bade menuju ka Lebet. Ayeuna saat acan ka Lebet urang ngobrol-ngobrol lah sareng ieu anu jagana panginten nya kayak Kang Nana panginten Pak Kuncen mah acan ka dieu. Sambil ngantosan Pak Kuncen dongkap ayeuna urang ngobrol-ngobrol sareng Anana nya tah aya mamah. Halo, assalamualaikum ucu ya. Mama Bungsu teh ya sambil ngantosan Bapak Kuncen kita akan kumpul bade ngobrol sambil reureuh. Akan tuh seberapa tahun ngajagi di dieu panana?
15 tahun. 15 tahun. Alhamdulillah. Mama bungsu ge jarak ka dieu 140 tahun panana. Tadi payur mamanya. Mohon. Itu tamuna di mana wae panana ieu? Seueur mah aya nu di Lampung, di Kalimantan, Alhamdulillah. udah mayu cara satu Jangan di luar kota ge sering ada ieu seueur ka dieu. Alhamdulillah. Ayeuna panginten kalarasan di Sasih Mulun ya Kang. mohon Anu sok rame-ramena puncakna sasi dinten naon ieu? tanggal 12 upami eta mah pas malam Jumat alhamdulillah ya hanyalah bangsa ibarat berjalan. Alhamdulillah ya Allah. Da panginten nekinya panana teh mama. Urang teh sana hartosna urang mi Gusti nya. Ieu mah panginten nu Gusti nya janten urang teh ulah lepat hartos di dieu teh ngiring ngadoa, tetep ngadoa mah ka Gusti Allah nya. Mohon Mung tukang lantaran ngiring tempat di dieu kitu nya panginten. Ieu teh eyang sawe nu linggi di dieu teh di makomun teh kan. anu linggi makam keramat panglir teh Mbah Gabu, Mbah Tayu, Mbah Naiba, Mbah Naida, Maju Putih Jagat dan Marongge. Atas nama Purlima. Mung lima nya panjenengan. Nya atuh panginten Pak, da ieu tuh parang kesumping Bapak Kuncen. Pak Kuncen ya panginten ke kanggo sejarahna nya antos kanggo episode salajengna antos sejarahna mah panginten ayeuna Iya, Mas. Terperkenalannya sareng Mama Bungsu tah nya. mohon leres gitu. Mohon Mama Bungsu sanes bade ngorek-ngorek di ngomong naos sambil ngantos ka Bapak Kuncen hoyong terang gitu kumaha ieuna naon teh penjelasanana nu aya di makam Marongge. Alapan Mama Bungsu ge teh parantos dikarang laguna teh Palet Marongge. Namun panginten ai Marongge teh kan terkenal ka mana-mana. Tah upami ieu aksesna nu pamirsa nu hoyong terang apal jalana anu caket di mana tah panginten. Upami aya tempat parkir aya 2 nya. Oh. Tempat biasa anu enggal biasa. Jati gede paling itu aya. Di dieu Pak panginten di Jalan Bandung Sumedang. Kumaha ieuna Cirebon biasa. Danten upami nu bade ka dieu teh kantun arah Cirebon nya sataacan kadipaten aya belokan ka palih kanan nya. Ya belokan ka palih kanan terus kayak aya plang panginten Marongge. Tamun mamah ayo urang siap-siap tawasulan kalebet. Mohon mangga sadayana. Mohon abdi pamit. Panona. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih hawicu. Pamirsa panginten ieu atos tawasul di makom Makam Marongge. makam sejarah Sejarah Sumedang. Marongge mun. Panginten Pak urang teh ayeuna teh parantos ieu nya ratos rengse bade pangit pangintennya ka wargi Mama Bungsu Bandung di mana bae ayana wargi-wargi. Mama pamit bare meuli parantos rengse doana cucu. Mangga tuh cucu. Iha ucu. Kadihilap like, subscribe, Tonton komen. Bungsu Bandung Channel ucu. Iha ucu. Ucu.